ya kopi. Ring nu iraha. Hey. Kamarana ya baru dak teh euy. Sore kieu nya pek hujan deh. Oh no. Kelari mah cenah. Lah sorangan we obat mah. Balik deh bersama kami Obrol TV, obrolan tanpa bobot tapi pasti berat. Oke teman-teman semuanya, para hadirin selera dulur-dulur Obrol TV dimanapun berada. Di kesempatan sore kali ini kita akan podcast lagi walaupun teman-teman kemarana ya. Ya udahlah lanjut aja nanti. Ayo. Dalam naga kalem, bisa dipanggil kalem. Sok panggil atuh. Kalem lah. Saudara-saudara dulu ternyata tim Obrol TV udah pada datang. Mari kita sambut satu persatu. Kita sambut mulai dari welcome back to room Bang Mod. Welcome sama kadang. Oke, kita panggil bintang tamu satu lagi, narasumber sebagai narasumber yang paling cakep, fenomenal dan fantastis, yaitu kita sambut Mang Oding. Itu kamari, mali minum ya mau. Sama variasi. Siap ya? Siap. Kira miknya ya. Buka deh lah. Buka deh me uploadnya. Upload. Dia bacaan ieu. Siap, kadeunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deh bersama kami Obrol TV, obrolan tanpa bobot tapi pasti brot. Pasti inspirasi, pasti ada motivasi, pasti ada edukasi, pasti garing. Garing. Ayo orang ngedukasi tutorial Godin. Wah, aduh. Puasa dan jalan. Aduh, kemarin ngebahas engke bulan puasa gitu. Oh, masalah tutorial erek Godin kiranya kumaha siap. Berarti ya narasumber geus hatam geus di. Kudu di pelaku. Geus kudu di tutorial Godin mah. Siap. Mau Godin siap oke? Siap. Oke, teman-teman sadayana kita mulai dari bagaimana cara atau tutorial Godin yang menurut Godin yang baik dan benar menurut Mod. Silakan Mod. Jadi ya Pak, sama dia kan tereh puasa. Orangnya tinggal ngitung poe meureunana aya kana saminggu ade meureunana. Bari kieu masih ka jamaah beunghar. Gitu keur suasanana rada rada edun. Kumaha ngabuburit di dieu guys. Di dieu nya. Siap. Lanjut, Pak. Jadi kieu sabenerna mah aduh puasa euy. Asa menghariwangkan gitu puasa ya nama orang. Masalah menghariwangkan tina masalah naon dia kala kuat gitu. Carga acara kuat kumaha sih teh diniatan tuh balik gitu euy. Atuh dah. Dewek biasa sapoe dahar teh 8 kali. Oh, 8 kali. Bangkrut anjir. Mau ayeuna kakarek pararanen kan biasa rulon kene. Waduh, euy. Dodojana lebar nya. Lebar mun ieu. Kumaha atuh nya euy. Nyolusian. Ayo solusian. Berarti rek ngangkat cerita tutorial Godin nya nu baik dan benar. Sok kumaha we bae salah ya kan bener. Tutorial Godin mah ieu. Sahur mah ngilu sahur. Sahur. Godin siap. Siap. Komo mimiti mah kudu eta. Oh, wajib eta mah. Sahur mah naon cing? Deungeuna ngareunah. Aya dua ya coba. Oh, biasa ningan mimitian bungahan mah daging haya. Rendang. Wah segala jengkol. Segala aya tah. Sarua dulur oge nya sigana. Tah. Sapoe 2 poe mah sahur heula we ngilu urang. Da geunah keneh daharna. Kene. Pas dek ningang lohor. Rada kawetan saeutik kana motor. Api-api leuleus. Api. Jangan ieu teh geuning. Warung anu sukuna humpul. Gerbang. Aduh bari tiru ya gala. Eta mah geus umum ya. Geus lumrah gitu nya. Balik ka imah api-api leuleus deui ngepak. Ya modus ya. Gitu cara ya. yang benar. Cara tutorial Godin yang baik dan benar cenah. Akhirnya cek si Bang Oding kumaha ye. Iya boga urang nya. Urang mah emang bener sarua ciga cuma Mod. Kan urang aya variasina saeutik urang kumaha. Isuk-isuk teh ngilu heula sahur biasa. Nah. Biasa sare jam 11 teh udang kan geus aduh lumayan ngerebek ya. Biasa we ciga anu heueuh jalan-jalan. Tah tong poho tipe tinggal teh babakalan di kantong teh. Waduh, disiapkan tipe tinggal teh. Biasa lah. Iya. Roti teh geuning bisa ribuan. Gawat di pawarnya tuh ini lumayan. Minuman teh geuning. Aya anu bener ieu mah jeung teu dosa. Kumaha tah? Api-api poho.
ku jelema selamat anger ku si Allah benernya. Mun urang keur poho nyelebek taulah dicarek. Wah, Keuna. lamun berarti berang-berang keur puasa lamun dahar mah dicarek. Berarti teh keur poho. Oh, aja. Ya asal puguh hitunganana. Sekali ewang kan. Segala ewang. Tapi kadang-kadang orang pernah kieu Cuma geus dahar misalkan ayeuna sore jam 3 teh geus dahar. Pas lagu buka teh subuh kene. sebuah kene. Ka imah teh dipaksakan. Udah geus sebuah. Teu dahar bisa disangka puasa. Cenah tumben tuang saeutik biasa pakrawokna. Curang teh. Api we. Itu kelemes. Sisi ciri teu puasa. Ulah nyerikeun nya hareupun budak hareupun majikan mah gitu nya. Tak gitu. Heuh sebenarnya mah udah kudu maksakeun. Kudunya Puasa teh ngan sebulan sekali. sebulan sekali. Setahun teh sekali. Wajib namanya. Itu eta teh mah Kudu aya momen-momen we pokona. Kok dia Momen-momen godin. Tradisi buruk bumbu dina puasa godin. godin. Ayo dewek mah ya masalah puasa teh lain ku masalah teu kuat atau laparna atau kumaha teu kuat mah ku kopi ari jam lohor dah. Lohor teu kuat teh ku kopi. Tah eta tah Dari- apa tuh? Temen kamari. Mulai mah geus jam lohor jam 2 ku kopi mah geus teu kuat teh. Dari sangu mah jam 10 ge geus asal. Terus jam 10. Geus kasihan. Aduh, ya sebaraleknya. Ada laki mah deui rokok. Rokok kopinya kejo Kejo. anger we kejo mah ngerebek sih kamari ini. Jika kamari ngabolang, kejo kan liur. Ngayapak kieu. Jadi syuting terjadi Asal geus puasa kamari. latihannya tuh latihan. jangan kelaparan. Eta minang eta keur gawe atau keur naon sok dina sok. Minang Ulah ditiru. Bahaya ditiru. Nah, Pokok karena di pagawean mah jika asa teu pararwasa kalau mana teh. Setan teh kumaha pisan. Nah, lagu istirahat teh sok buru cenah ceban balikeun. lain da ai di keur gawe mah di pabrik menurut teu katingali poek jeung ieu na. Heeh. Adan lohor geus adan magrib. Lagu caang. Asal ulah 6 jam nya. Adan ieu magrib. Aduh, Padahal mah detail di no HP. bahaya we tuh omongan mah. Tahu lah kudu nama maksakeun lah bulan ayeuna mah Ulah kudu taramat. berarti bulan lain mah siapnya kurang perwasa. Ya, Tah palawargi. Ulah kumaha sabakabanya. Bisa kumaha kumaha cara berpuasa anu baik dan benar supaya teu kagoda ku setan anu bungkeulekan seperti anu kealaman godin. Kumaha? Kemarin mah Heeh. musaur. Kemarin. Mau kagoda Bergadang. Kita subuh sare udang 4:30. Jadi kuat. Pokoknya nongkrong guys. Boleh kodan. Aduh, eta mah eta ganjaran mah kumaha aja. halo geus eta. Kan anu sare mah sunah gitu. Sunah. Puasa. Ngan Oh, da kitu-kitu teh mah enggak bangke. lohor meureun modal. Coba ding kumaha nu baik dan benar. Supaya ulah kagoda ku setan-setan bungkeulekan gitu. Nah. Kitu teh amang sare. Salian sare. Salian di sare ulah sok nurutan batur. Oh, heeh. Pokoknya mah tong Ma. kagoda teh. Nguseup Nah. Wah, Nguseup berbekal. Coba naon sih kok. tino hate mangna Cenah teh. tina hate urang niat puasa nu bener tong nepi ka kabawa kusakaba-kaba lah jika Berarti niatnya nu bener nya nu bener pisan. Ya. Niat orang puasa sebulan gitu. Nah gitu. Jeung sieun ku pangeran. nah eta Ulah sieun upama majikan ulah sieun ku majikan mah. nya Lapar badahar we. Sieun ku pangeran. Kadang dayakna sok nyetel ya euy. Sok teh sarua deui. Aduh aing euy. Berarti kudu di ka mana ya carana nya euy. Nyaeta hese kumaha. Oh, berarti hiji-hijina hees berarti. Solusi jang urang ngepuasa meh tamat. Hees. babuk we sirah pingsan Pokona mah geus munggah sahur hari pertama. Heeh. Hees udang-udang belum takbir. Apa dan menghindari setan-setan yang terkutuk. Di bius sabulanan. Nah, gitu pesan ke dokter bius sebulan kembali turutan. Emang keur ngamodor aing mah. Ngala duit. Lain-lain mah paran teu bener lain.
Aduh. Jangan bodor bae garing ge. Pesan nama para ruasa lah Nah, perwasanya moal lila. moal lila ieu Caritana nu puasa nu kepaeh. Eueuh nya. Justru cek dokter mah kumaha cenah? Halus eta teh Sehatnya. Sehat palawargi ulah siga dewek ada boga penyakit lambung oge cenah kadang sok halus. Kalau halusnya. Cager. Obatna teh ku sangu cenah. Sangut tilu piring mah. Sangu tilu piring tapi berang-berang. Udah bener puasa anu kuat mah dahar. Daharnya. Namun hayang kuat puasa dahar teu beurang. Jadi Teh wae eta. bahaya yang mau ditiru nu goreng namanya Omar. Dia mah carita ya bagelah keur leutik keur iwan asa gede kieu meureun tah keur leutik. Kan puasa lapar capeknya jam 2 sagedeung deui ngarempreh wae geus pingsan je dan niatnya hanya kuat. Aing teh asar tah geus ngagoler ngarempreh kieu 5 menit deui teu kuat pisan lep sare ari hudang-hudang deh adan wah buka ya esuk teh adan subuh Jadi sapoe penting puasana. Lu ya bukan teu aing teh sawer teu Aing keur leutik mah urang ya sok ngagunuk-gunuk dahareun ninggal baheula. Oh, Tapi kalau digunukeun ai pas ningang buka karge sagelas jeung bala-bala we sa 2 siki jauh wareg da beurang lang geus oh barang balik di bae da beurang geus jan kejo mengayang ka puji kupol teh mah pangmalikeun baju lebaran da sarana eta nya baheula mah kalau teh mun hayang pangmalikeun baju lebaran cenah ye kudu puasa kudu tamat gitu zaman baheula tah keur urang ngaroranya tapi ieu mah pernah aya adi urang ieu mah nya kumaha puasa mah puasa alus segala dibeli eta sarua adik buka teh pas dahar di dahar kabehanana nepi ka ngabubungkang eta nepi ka jam 8 teh kieu we kemerdekaan ku sapu aja gitu teh gini aya deui ku centong deui sakeruk jalan ke RW sakeruk ke RT teh lawan atuh urang jam mitos urang mah ngaremah urang Omat perwasanya perwargi sarena ya perwasa sagedeng deui nya puasanya ieu pentingna kan puasa di poe deui meureun nya mudah-mudahan sing karuat teman-teman sadayana dulur abad tapi di mana ayana sing karuat puasanya kade tong neangan warteg tutup hordeng cokor ukul katingalina teh gini jeung anehna teh bulan puasa mah asa ngaharanakeun ya asa ngahajakeun pang payuna tukang sangut eta mah ese dahar di imah nek teh sieun aku pamajikan lain sieun ku pangeran ku coba mun sieun ku pangeran rek nyumput di mana ge pasti kepangi pan sieun ku pangeran mah teh sieun ku pamajikan nya rek nyadung ge bisa nya ya jadi kalau nyadung aing kana nyadung kayak geus loba subrek nyadung Dah udah palawargi sadara geus cukup. Aing bisi aya amanat di keur palawargi. Ya kitu intina mah bulan puasa enak kudu cing baralek. Sing baralek puasanya ulah nudan nunggu geus nya nunggu geus teh nu balikna gitu. Cing atuh tina satahun teh minimal 15 poe atau puasa balik. Pulkeun lah urang-urang pulkeun nya. Tong ieu mah awal jeung akhir ge biheung. Awal dah kadang-kadang aya gini pas awal jeung akhir oh awal mah awal teh alasanana teh geus ieu teh teu kuat cenah ngamimitian pisan cenah lohor buka kadituna udah geus bocor teh sakali euy ngamimitianna terus terakhir cenah pas lebaran cenah tungtungna we cenah tungtungna kumpul puasa teh karege asar geus kabote balik deui lagu lapur takbiran riweuh we marabok malam takbiran we juga anu puasa sabulan baju deh hayang harade sebalik gitu mah cik pikir atuh we pikir atuh we segala deus teh lah intina mah parwasa sing balik sing khusyuk nya sing khusyuk gawe mah gawe biasa gitu bisi atuh anu teu kuat ieu terpuasa tadi solusi molor teh sok kemarin jadi puasa teh sajam pahalana ge meureun wayahna we meureun sakieu aja eta mah da meureunan batur mah mun dina pahalana marunang cangkedong atuh urang mah remeh-remeh bae lah nya lumayan sakitu mah depan deui
tak kitu sakitu pawargi sadananya di mana we ayeuna dulur nuhun parantos nongton dugi ka detik ieu parantos subrek oge nuhun anu acara atuh subrek heula bilih kalangkungnya Ya sampai me bulan puasa ya orang minta hampura heula bisi pokoknya aya. pilih aya beli aya obrolan anu matak teu mendidik sareng kitu matak nyarikeun hate nya hampura bisa nu Hampura. kasinggung oge jeung hampura pola di tim obrol TV we berikut Mang Uus nu can hadirnya Mang Uus Mang Ablay gitu nya jeung urang-urang nu di luar dia hampura kasadayana bilih aya nya perilaku anu teu patut ditirunya Orang silih bebaskeun Urang silih sampai bebaskeun. bulan puasa. Bener lain nu apa idin eta kitu Can ke lebaran. oh eta lebaran mah oh nya Tinggal pola we lamun hampura we murahnya Hampura we memeh puasa gitu. sing pada sarehat sadayana sing gara milik sing loba duit sing karuat puasana gitu nya Gitu ah. oge ibadah-ibadah nu lainna sing dilengkepan oge gitu Nah, gitu. Sakitu we nya Pas bulan puasa ngabuburit acaranya nya. ngabuburit acarana siap wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh brot jadi ini kopi dan nu kamari eta mah